Aya nama teman-teman abi teh acan ngonten ieu sareng si Mas sareng si Aat teh ayeuna menuju ngadamel baso ieu teh diasakan ame hayang tareh dituang tah ieu mah sia nuju nyita keneh ko ieu nya seueur alhamdulillah daging sapi nu kamari teh kurantaran abi mah terus kana daging sapi bari di damel baso we di damel baso mah kapan teu pati bau teuing teman-teman asli eta teh abi mah resep daging sapi tapi kana baso mah abi mah resep pisan teman-teman duka kunaon sok aya-aya wae si mage cenah mani tos ngantosan teu kuat cenah hoyong nuang baso ku ieu meni pacakaran keneh teman-teman neme wih ti Cikatong mas abi teh tos nyitak baso kalantaran teu katuang baso daging sapina tah langsung di damel baso mumpang-mumpung setahun sekali teman-teman aya daging sapi dia sangat nama baso nyalira dari hari-hari biasa mah geuning terang ieu daging sapi teh awis teman-teman boro-boro tiasa nyita kana mah baso teman-teman awis segalana teman-teman ai ngahajakeun mah ieu mah mumpang-mumpung jadi sigana ieu teh saayakan mah nya mudah-mudahan we lah bari awet-awet.